Singkuling untuk izin untuk nyewa kang sok hadiran menghadirkan Prabu Siliwangi kudu karena iya ngan sok make prinsip itu hoyong menghadirkan sifat Siliwangi sok menghadirkan saha nah gitu hiji dikudratilah dua jaga raksa atau Siliwangi katilu teh urang Tatar Pasundan nu ngabogaan buah semah dalam pagaweanna teh sepi ing pamrih rame ing gawe istilahna kan gitu naon sepi ing pamrih rame ing gawe teh pigawe kahadean kasasama batur sa kasur, batur salembur, batur sa sumur, batur sa gubernur, gitu kan? Balik ngan hiji nyaeta ngarep-ngarep ridho Gusti Allah. Nalika dina hate ngarep-ngarep ridho Allah ke iya ngarep-ngarep imbalan tapi tulus kacida dina hatena kecuali aya hakna mang pangmaculkeun tah aralna teh terkadang kudu dibere leutikna ana macul nepikeun ka burit ari pek ngan saukur nepi ka pecat sawad buruh nama ulah aral atuh ulakan hirupna manehna rezekina sakitu. Terus ayeuna dina rumah tangga kudu akur kahadean ka sasama sakasur teh ka pamajikan sing gede tamada bahasan inungna lamun nyebut inungna lamun manehna pe karep lah eta istilah bebenangan bapa teh pu ieu ngan sakieu sing katarima sok ngawadu jeung jadi pamajikan gitu. Nu diteangan teh naon ieu berarti ngarep-ngarep ridona Gusti sok bahasa ngarep-ngarep ridho Gusti berarti kan bahasana nu diteangan naon kabarokahan bahasa sepi ing pamrih teh mangsa teu ngarep-ngarep buruh atuh kitu suksanajan alaya al ujratu bi qadri masakoh kaditunanya ngan meureunna ningali bahasa buruh gumantung kana kamasakatan digawe wah si eta mah mencuk munita wah si eta mah getol digawe secara konsep bisa terjadi ayeuna gajihna ngan saukur sabulan misalkan ngan 1 juta tapi katingali getol nah ieu mah jang ududna jadi leuwih tah eta bahasana barokah gitu nah saentas sepi ing pamrih rame ing gawe sing inget urang kana purwa daksi eta sing wawuh urang produksi teh sing wawuh urang ti mana keur di mana reka mana nalika tina hasil tadi sepi ing pamrih rame ing gawe montong sok dikakawak ku sorangan hasil teh sing inget oh urang ayeuna boga awak sakieu gede kieu boga gelar boga tita nah hadang urang sorangan dari dituna kan menang nyakolakeun jadi inung bapa jadi kolot urang boga gelar teh da gelar mana saukur dina kertas hungkul tapi menjadi dasar utama nama pendidikan orang tua nah teu boga rumah sa urang ayeuna mun segera mah urang teu inget kana purwadaksi bisa anak kita ladang menjadi kolot tuh nalika manusia sadar atuh montong hayang disembah-sembah ngan ulah sok ngagul-ngagul payung butut ulah adean ku kuda beureum tak kitu langsung mana loba istilahna teh purwadaksi nalika urang geus inget kana hakikat jati diri ti mana keur di mana reka mana moal aya bahasa sombong tentu menjadi dasar semah dalam
Tah gitu. Berat sebenarnya mah menjadi sejatina orang Tatar Pasundan. Sebab mawa hakikat karena jati diri na manusia. Katilu tembongkeun akhlak. Hasil tina mawuh diri bakal karaih sajatina urang nu disebut apik warok. Nah, didinya. Sebab nalika urang hirup mung di semah-semah mung di alam-alam, naon da teu kudu neangan urang hayang kitu hayang kieu engke ge bakal timbul kana kaapikan hirup sieun salengkah-lengkahna teh. Sieun kusaha? Sieun ku nyieun urang. Atuh nalika bahasa siloka mun disebut teh. Tah siloka teh sok teangan harti nu sajatina. Ulah neangan anu abal-abalna tah. Neangan Prabu Siliwangi nu aslina nu sajatina. Karena prinsip Siliwangi nama ogenan teu wawuh. Rek neangan ayeuna Raja Galuh kana Galuh cangkang nama ogenan teu wawuh. Rek neangan kerajaan Galunggung kana bahasana minimal bahasana atawa prinsip Galunggung lan teu wawuh. Rek kumaha wawuh jeung jerona cangkang nama ogenan teu wawuh. Atuh minimal cangkang heula. Kunaon ieu pangna kieu? Kunaon ieu? Kan Iqra bahasa Iqra terbaca heula. Kan bingung Rasul ogan Iqra malqori. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasibapek. Maka bahasana ulah wakaneangan maca ka batur, baca heula aya naon dina diri. Tah kitu kan? Kunaon ieu bake ngaranan ceuli? Nah ceuli dina kemudian nasional nu kieu teh ceuli. Ceuli jejebir pangdenge. Naon deui istilahna teh? Kunaon ieu bake ngaranan ceuli? Kunaon ieu bake ngaranan bibir? Kunaon bake ngaranan panon, irung? Lah pasti ngabogaan harti nu sajatina. Sok atuh intina ulah wakan ningali batur lenyepan heula dina diri urang. Ulah kena ku paribasa kuman di seberang lautan nampak gajah di belapak berupuk napa gajah di bawah telapak mata tidak kelihatan, kagorengan batu nu leutik mah diteteangan katingali deui. Nah di kagorengan urang sorangan kuat ngejagir segede gunung ogenan teu kadeuleu atuh bahasana naon tah gitu. Tapi keur urang Pasundan nu ngabogaan prinsip sembah dalem bakal ngabuahkeun hasil kalakuan anu lima tadi gitu nya. Sok eta mah sebab jero eta teh jeung hasil anu memuaskeun nalika manusia apal kana bahasa nu sajatina. Tangke nalika hirup manusia geus hayang geus mung bahasana teh di semah-semah mung di alam-alam kakarak bakal ngabuahkeun bae ditunu wawuh jeung Galunggung. Tuh. Jadi ada tahapan-tahapan atuh saderek. Ti Tatar Pasundan kahiji manusia ngajaga hate. Jaga heula hate. Geus ngajaga hate terus kalakuanna semah dalem bari make prinsip nu lima tadi. Tangtu kadituna teh bakal wawuh jeung naon disebut Galunggung. Galunggung rek dihartian galuh nu agung pek. Rek Galunggung hiji gunung dar. Ngan di dieu Galunggung di mana eta manusia geus hirupna mung di semah-semah
mung diagung-agung atuh gak na didinya gerak lungguh gungna kadat nu maha agung. So nah salah eta konsep nalika urang pasung dan hirup geus bisa mawas diri manusia geus tumari makana takdir Allah, manusia geus pasrah sumerah, manusia geus inget kana purwadaksi bari akhlak na hade tinggal naon, tinggal galunggung, tinggal lungguh kadat nu maha agung. Gusti geuning abdi teh teu daya teu upaya tuh nu kunaon si eta barangasan. Oh pantesan be teu hirupna ngagugulung hawa nafsu tah gitu. Geus tapi urang kadinya pek we da teu kudu di tinggal sadar sorangan belah tah gitu. Sok mun ngaku urang Jawa Barat sok pake prinsip eta. Nah eta konsep kitu teh akur jeung prinsip Islam. Ari kolot baheula mah rek nerapkeun prinsip Islam atawa ajaran Islam teh ku siloka. Ulekeun kieu. Jang nyai montong cicing dina lawang panto pamali. Naon ari pamali deui? Nu puguh mah lain pamali tapi ngagokan nu leumpang, ngagokan merek asup, ngagokan merek keluar atuh ulah di dinya. Pama makari eta lawang li jangkaula leumpang. Nah, maneh bake cicing di dinya. Memang nu maneh eta lawang kitu. Bahasa pamali teh. Nyi ulah dahar cungcurungan. Puguh dina cungcurungan hayam teh eta teh nikmat nanya bake cerot. Gitu teh. Nikmat. Atuh nalika bahasana ajaran Islam urang padukeun. Wah, cenah itu mah ajaran kolot baheula. Mun teh mah bener ajaran kolot baheula, yuk akur teh jeung Islam. Nalika akidah akur jeung hakikat. Nalika syariat akur jeung fikih, nalika akhlak akur jeung tasawuf. Pernah akurkeun. Di makna manusia ngajak terlalu overdosis karena akidah, yakin eta manusia bakal cenderung karena ngapirkeun sejen. Yakin. Atuh nalika aya manusia anu ngajak rekan hal naon we. Komo kana keyakinan agama pasti eta manusia bakal ngapirkeun kanu sejen lupa tukang tongong jeung prinsip manehanana. Lamun terlalu oper kana dakwah enak. Di mana syariat ditinggalikeun eta manusia sok nyasatkeun ka batur. Syariat abi mah kieu. Nah, aya si eta gigireun salat. Wah, sesat. Tuh aya paham kieu sesat. Ai. Ulah keur urang mah. Ya. Terus terakhir, di mana cenderung eta manusia kana akhlak atau tasawuf, eta manusia bakal cenderung kana ngangkep ka batur. Manehana teh apik. Terlalu fokus manehana teh kana kaapikan manehana. Pasti eta manusia bakal ngantep ka batur. Nu eta manusia terlalu oper dina akhlakna. Ulah eta tak kitu teh. Sim kuring gaduh kepercayaan lain patekadan.
Nalika Prabu Siliwangi dijadikan disebutkan Hindu sabab Siliwangi ngabogaan loyalitas masing mereka nu Hindu, mereka Islam komo, mereka Buddha ogenan. Prabu Siliwangi berbaur. Apakah konsep eta Kangjeng Rasul baheula kitu henteu? Dagang oge jeung urang kafir pan. Tah Prabu Siliwangi teh make konsep eta. Akhlak mate kanu kitu ogenan. Dareh dewe. Sebab Prabu Siliwangi nerapkan silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, itu kumaha carana? Nalika akidah, nalika syariat, nalika akhlak rek dipintonkeun ka pada manusia supaya seimbang, atau di mana aya penyimpangan maka kudu bimbing bari jeung santun, make kasih sayang. Kieu atulah. Nalika eta manehanana dakwah ngajak, ulah cenderung kana akidah. Ngajak kana, yuk orang salat berjamaah. Nu cicingkeun teh ka digusur. Ulah ngajak we. Mentak naon aya cek Rasul innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ngajak heula keun Allah bakal mere pituduh mah. Gitu kan. Kanjeng Rasul waktu nyarek para sahabat dina waktu zaman-zaman keresep kana minum arak. Apakah disakalikeun dina hukum Islam? Ulah. Ngan nepikeun ka mana urang berjuangnya hareupan manusia-manusia anu sok ngarinum. Ajak be yuk urang salat. Keun heula. Ngajak be heula. Sekali, kedua kali. Ulah bosenan tan. Jadi masalah tadi masalah ngajak mah bosenan. Jadi siaman calu tidak datang ke masjid. Buat jadi ulah sentimen lah dina intina mah. So, apakah dina dakwah ayeuna kudu silih banting ka ditu ka dieu? Ulah. Sok. Pakai dasar prinsip sok eta. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lam faddu min hawlik. Eta prinsip. Sok. Terus dina syariat. Pamendak salira mah kitu abdi mah ieu manawi. NU jeung Persis diadu nepikeun muka baheula mah bedog cenah datang alaman ari pacentang-centang caritaan mah da eta masalah syariat atuh beda supir cek kasarna si A rek ka Bandung si A mah supirna teh ngajak ka Ciawi da urang da lain si A supirna si B ngajak ka Garut nah kudu jadi pasean ka Ciawi jeung ka Garut rek ka Bandung tuh gitu. Nah, da kunjung si C ayeuna. Wah, mending urang ka Cipali kali itu yuk. Karep teh teuing. Wah, mending resep ka Basisi Laut Kidul make jalan Cipatujah kali itu tuh. Nah, kudu jadi perebutan. Kumaha sewang-sewangan dina syariat mah. Aya bahasa tariko, aya bahasa madhab pek. Ting ditinggalikeun mah naon? Akhlak budi pekerti ngan akhlakna ulah nonjolkeun urang mah level anu mikat ngahiji jeung tukang macul teh beda kasta zaman ayeuna gitu kebiasaanana ulah ka aya kana paribasa kalimat baheula mah nya anjajaring karaton puntan arayana Sri Muhammad Suradipati teh eta teh rekti mana rekti meni yap gitu berbaur ulah karena beda kasta tinggal itu urukan dina salat ieu mah jajaran kahiji S1 aya teh kitu di tulisan sop kahiji S1 sop kadua tukang macul sop katilu tukang ngalamet aya teh kitu
dina sholat rek presiden rek tukang ngacul ngareneng tidak jadi masalah da eta mah bungkus nu jadi inti nama naon eusi na deulin nu ditinggali ku Allah mah buat mu yakin tukang ngaramet daripada urang mah cek kasarna nya diheung teuing ayeuna diheung keur cicing hate subhanallah pernah teh kitu kumaha tukang ngaramet ceb subhanallah 400 gunung pare ditancapkeun bari dzikir ka Allah bete menutup kemungkinan gitu tukang tanur bisa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar matak eusi na kujang naon na kujang kembar kujang nu kahiji nu diteuneun nu dicepeng ku langsung sang eusi na teh la ilaha illallahul malikul haqqul mubin mungkin santang eusina Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin kujang nu dipake ku Prabu Siliwangi eusina pancawarna warna naon pancanaka sona braja darmas waluya eta disebut trisula hijikeun sok gitu eta teh terangan kujangna tah eusina musim kuring dibejakeun rek dibeureun pek la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin eusina nyaeta pancawarna teh di antara dua kalimat eta pancanaka sona braja dharma waluya tuh gitu naon jadi dasar pangna urang kudu ngagugulung atau kudu ngajadikeun hate ieu raja sabab inna fil jasadi gotun senya dina hate dina diri manusia teh aya segumpal darah kimpal ida soluhat jasadu kulluh wa ida pasadat jasadu kulluh kan bisa apa dalilna apakah bisa dipadukeun konsep eta teh jeung papatah karuhun ngan karuhun lain teu bisa ngadalil atuh kumaha carana sangkan masyarakat anu waktu harita kaayana Hindu atau Buddha wawuh jeung papagon agama Islam make bahasa siloka lain kirata disilokakeun kana ieu contoh ari gagang pacul ngaranna naon doran lain naon pang disebut doran gagang pacul tuh sok tanya ka kolot kunaon mang ieu bakal ngaranan doran lamun urang keur ngoret galang make pacul ngaranna teh make doran nah yakin eta jukut anu dipacul tina galangan teh sok dipopok deui eta tara mun osok syukur mun tara berarti urang geus mancongan taneuh batur nah eta mancongan taneuh batur teh madarat atawa maslahat mun madarat berarti dorun madarat tah eta tidinya doran teh atuh eta pacul kudu waspada nyaga ipis sataun dipancongan ku pacul sabaraha senti sok eueuna kali sakitu taun teh ku jumlahkeun keur kan osok keur kan tara mah nya ari dipancongan mah ngoren tapi dipopok deui halus gitu tah eta pangna disebut doran teh gitu sok naon sababna nu kieu disebut kopeah minimal disebut wadah hulu
syariat nu kieu tapi kunaon bakal diteun dina kopiah bakal bisa nutupan kopiah alap tutupan pamikaran sirik pidik jahil kan ya iren panasten sok tutupan ku urang bengket ku iket jangan baheula carincing pageuh iket ngecedog sia pamikiran teu balik montong rek ngagunakeun montong rek ngalengkahkeun aing montong rek ngabisikan aing ku aing dibengket sia pamikiran teu balik kitu matak baheula mah sok diiket carincing pageuh kancing keur awewe eta mah saringsep pageuh iket jangan lalaki da awewe baheula mah di kancingan bahasa kancing di sampingan atuh kancing teh zaman ayeuna di samping sing pageuh samping teh ulah ieu mah ulah di samping ayeuna mah di rok oge di calana oge luhureun ping-ping ayeuna mah bisa jengkal tina sungapan rek kumaha tuh carincing pageuh kancing teh lain kancing tapi sok di sampingan eta ping-ping teh tutupan da baheula mah di samping kan di samping apa nyang dibelitkeun kawas beubeur blok balik matak baheula mah gejed di samping teh ayeuna mah di samping teh bulah dua lep anger muka gitu tah sok tutupan ping-ping teh ku samping dari samping mah lain kitu makena lalaki mah da saung dikitukeun tah saringsep pageuh iket lah tah gandang makalangan teh resep katingalina ge gitu tak zaman awe mah zaman baheula mah awewe mun make samping teh leumpang teh mending ngeteyep naon da gejed da dibengkeut teh aku samping teh hese pan leumpang oge man tah gitu sok teh mimiti ayeuna di mana lamun urang teh terpasundan make prinsip tina semah dalam insyaallah kadang wargi samudayana dina hal ieu insyaallah lumangsungna ieu babad Tasikmalaya insyaallah manawi Allah nakdirkeun babad Tasikmalaya bakal ngaguar nalika prinsip eta semah dalam dijadikeun hiji buah tina ladang pasundan bakal ngabuahkeun bakal ngahasilkeun galunggung nalika dihartian galunggung gakna geura lunglungguh gung kadat rumah agung atuh hirupna aya astina aya amarta kahirupanana teh gitu astina bakal dihitung alus sabab manehanana boga tapak nu alus tina ladang nu marentahna amarta hate teh matak galunggung zaman baheula lain kerajaan Galunggung tapi kerajaan Madukara sabab Galunggung mah zaman baheula di ngaranna teh Galunggung teh tawang banteng benteng tina kahirupan manusia teh nyaeta naon Galunggung manusia moal kabawa ku sakaba-kaba eta manusia hasilna tina Galunggung eta tawang teh boga papagon agama maka baheula mah disebut tetekon hirup. Nah saentas Madukara aya di jerona aya Astina jeung Amarta begitu mun zaman baheula mah
tas Astina jeung Amarta dua perkara nu marentahkeun dina jiwa raga manusia. Astina pikiran, Amarta hate eta mun disilokakeun kana wujud manusia. Astina pikiran, Amarta hate. Atuh Astina dikendalikeun ku naon? Ku Amarta. Nalika Astina jeung Amarta dikendalikeun dina jiwa na manusia, hirupna bakal sukakerta. Kadinya lumpatan legeningan. Siloka orang Tasik nalika geus sukakerta. Sukakerta ulah saukur disinangkeun wungkul di Sinangkerta. Di Sinangkerta kan di sisi laut. Ulah diteuneun eta Sukakerta teh. Tapi kudu naon? Jadikeun eta Sukakerta teh Sukapura. Silokan agadinya. Sim kuring ngaguar Tasikmalaya. Eta prinsip. Abdi mau ngaguar Ciamis, pek hak urang Ciamis. Di mana Ciamis dibuar ku urang Tasik asup bina-bina teuing. Di mana urang Tasik ngaguar Bandung, ngaguar Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon. Pek sewang-sewangan jati diri na ku sewang-sewangan. Wangsulan deui. Astina jeung Amarta ulah diteuneun sebab di dunia aya harta anu terpendam anu dipikas suka jadi we Sukakerta. Tah di Sukakerta teh hiji karajaan baheula teh. Mun karajaannya anu ngalahirkeun para bupati kahiji atawa naon baheula mah Karesidenan Adipati Bupati kahiji Sukapura.